Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha daramang mugia urang sadayana aya tina kawilujengan. Amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan kecap rundayan rarangken tukang. Bahasa Sunda di kelas genep yuk diajar online. Mangga nu acan subscribe heula. Hatur nuhun wilujeng nyak seni. Tujuan pangajaran dinten ayeuna anu kahiji mikaweruh kecap rundayan rarangken tengah, anu kadua ngalarapkeun kecap kana kalimat. Naon ari kecap rundayan? Kecap rundayan nyaeta kecap-kecap anu geus ditambahan ku rarangken. Naon ari rarangken? Rarangken nyaeta imbuhan. Rupa-rupa rarangken anu kahiji rarangken hareup disebut awalan, anu kadua rarangken tengah disebut seselan atanapi sisipan, anu kadua rarangken tukang disebut akhiran, anu kaopat rarangken dihareup jeung rarangken di tukang disebutna rarangken baru, anu kalima rarangken gabung mangrupa gabungan dua rarangken atawa leuwih. Ayeuna anu baris diajar ku Pak Parman nyaeta urang diajar rarangken tengah. Rarangken tengah disebut oge seselan atanapi sisipan, disebut oge infiks. Jadi rarangken tengah nyaeta kecap anu make rarangken anu disesel-sesel di tengah kecapna. Rarangken tengah disebut oge seselan atanapi sisipan atawa disebut infiks. Jadi rarangken tengah nyaeta kecap anu make rarangken anu disesel-sesel di tengah kecapna. Rupa-rupa rarangken tengah anu kahiji aya rarangken tengah ar atawa al, anu kadua rarangken tengah in, anu katilu rarangken tengah Contoh rarangken tengah ar atawa al. Kecap budak jadi barudak, kecap beurang jadi bareurang, kecap geulis jadi gareulis, kecap mandi jadi marandi. Contoh rarangken tengah in. Kecap tulis jadi tinulis, kecap pandita jadi pinandita, kecap pilih jadi pinilih, kecap pasti jadi pinasti. Contoh kecap rarangken tengah kecap hasem jadi gumasem, kecap sujud jadi sumujud, kecap gelis jadi gumelis, kecap serah jadi sumerah. Ditenan contoh ieu di handap. Keur anteng maranehna nyisilan sikipare, geleber haliber lantaran rezel jeung yumna ngaliwat ka sisi sawah lebah dinya. Dina cutatan kalimat di luhur aya kecap maranehna haliber ngalaliwat eta tilu kecap ngandung rarangken tengah ar jeung rarangken tengah al. Kecap maranehna diwangun tina kecap manehna ditambah rarangken tengah ar ari kecap haliber jeung ngalaliwat masing-masing diwangun tina kecap hiber jeung ngaliwat ditambah rarangken tengah al. Geura urang tengetan prosesna di handap ieu. Kecap manehna ditambah rarangken ar jadi maranehna. Kecap haliber ditambah rarangken al jadi haliber. Kecap ngaliwat ditambah rarangken al
jadi ngalaliwat. Kecap barung ditambah rarangken ing jadi binarung. Contoh kecap nu dirarangken tengah. Anu kahiji, Rezel jeung Yumna keur diuk arandek. Anu kadua, maranehna caruring hak. Anu katilu, gedang teh keur gumading. Anu kaopat, Rezel jeung Yumna arotoheun. Anu kalima, Japati teh katempona siga lalindeg. Anu kagenep, urang tinangtu kudu mikanyaah papada makhluk hirup. Pancen hidup ngalarapkeun kecap kana kalimah. Pek wangun tur larapkeun kecap ieu dihandap kana kalimah. Contona kecap bodas jadi barodas. Kalimahna kembang malati teh warnana barodas. Digawe kawas contoh. Nomor kahiji, kecap amis jadi aramis. Pek ku hidup jieun kalimahna. Digawe kawas contoh. Soal anu kadua, kecap leuleus jadi laleuleus. Pek ku hidup jieun kalimahna. Anu katilu, kecap leho jadi lumeho. Pek ku hidup jieun kalimahna. Anu kaopat, kecap pinter jadi palinter. Pek ku hidup jieun kalimahna. Anu kalima, kecap ateul jadi arateul. Pek ku hidup jieun kalimahna. Digawe kawas contoh wilu jeung ngerjakeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna paratos rengse. Mugia aya mangpaatna. Hapunten bilih aya kalepatan. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.